agung tempat eta ku ukuran nu terjadi ku kadar nu terjadi di eta tempat tina naona minat taati tina ibadah ka Gusti. Semakin dipakai ibadah tempat eta semakin luhur tempat eta martabatna. Pakai ibadah luar biasa, luhur luar biasa, makin mantap, makin luhur. Pangluhurna mana Gusti? Pangluhurna Jabal Arfah. Gunung Arfah, 5 gunung di Mekah anu moal kaluar tina sejarah anu sangat dahsyat. 5 gunung. Hiji Jabal Arfah, nomor kedua Jabal Abi Kubais, nomor katilu Jabal Nur, nomor keempat Jabal Sur, nomor kelima Jabal Kurban. 5 gunung. Encan jeung gunung santri di Mekah. Di Mekah doang. Tah sejarah eta mah geus hese nyaritakeunna keagungan gunung nu 5 eta mah. Urang nyaritakeun gunung Arfah baheulanan hiji. Begitu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun di Hindi, let plek. Ibu Hawa di Jeddah, terus sataranjang kabeh. Sataranjang teu meunang make ampok-ampok acan. Begitu dek make ampok-ampok acan cak Gusti ikhla ya Adam. Tama sorga teu meunang dibawa ka dunia ke mun sia asup deui ka sorga pake sadaekna. Pungan anjeun maksiat ka aing turun sataranjang langsung sujud plek. Tidinya lah ngalir cai mata jadilah kali. Lantaran pohara jasa cerik da Kangjeng Nabi Adam. Tah eta teh begitu ku Gusti Allah tadarruna jeung khusukna jeung taqarrubna dedeketan jeung kaduhungna geus pohara jasa sehingga moal balik deui kana maksiat ka Gusti. Irfa ya Adam. Udang mulai maka ampok-ampok Kangjeng Nabi Adam. Kitu keneh Siti Hawa. Gacang caritana bae. Iya Adam, panggihan pemajikan anjeun di Gunung Arafah Mekah. Iya Hawa, panggihan salaki anjeun tuh di Arafah. Masya Allah. Daratang gabe di mana Arafah teh kan jelema kakarak 2. Neuk nanyakeun ka saha pancan aya Pak Komarudin harita mah. Encan neuk nanyakeun ka saha kakarak 2. Dah lempang masing-masing menuju dititahan Gusti Allah ke Gunung Arafah. Ya nyasap tugas malaikat Jibril. Tadi ya jalan cek malaikat Jibril. Kadieu jalan cek malaikat Jibril. Dituduh-tuduh ku malaikat Jibril. Leuwih ti heula Kangjeng Nabi Adam datang ke Gunung Arafah. Naik langsung ke luhur. Tidinya neuleuan saputerna Kangjeng Nabi Adam. Ditinggalian mana aya ti jauh tuh ingkik oh itu istriku tercinta. Masya Allah. Langsung melambaikan tangan. Hawa kadeye ku Siti Hawa. Oh suamiku ada tercinta. Lompat. Oh Romiuli. Aduh, Masya Allah. Langsung pelukanlah di dijak. Sit Kangjeng Nabi Adam turun seetik di luhur. Siti Hawa naik. Didinyalah pertemuanana langsung patangkep-tangkep. Etalah disebut Jabal Rahmah. Lantaran dedehna Kangjeng Nabi Adam jeung nyaahna Siti Hawa kumpul di Gunung Rahmat. Di gunung di luhur batu disebut Jabal Rahmah. Disebut Arfah lantaran Kangjeng Nabi Adam mengenal ka Siti Hawa ti kejauhan. Siti Hawa mengenal Kangjeng Nabi Adam ti kejauhan, dipertemukanlah di batu eta, disebutlah Arafah. Ketika nyebut Arfah, perkenalan, sangat kenal kapanggih di dinya. Ketika nyaritakeun rahmat dedeh jeung nyaah kumpul di dinya. Kitulah kisah Jabal Rahmah. Antak lamun nunggis ka Mekah naik ka luhur aya tugu. Tah tidinya turun Kangjeng Nabi Adam. Tah lamun urang geus ka Mekah mah aya belah kanan
tadi dinya aya batu didinya lah nu dipakai wukuf ujung junan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didinya kuari penggede dunia raja-raja tamu raja ketika wukuf tahunan didinya lah diurut pertemuan Kangjeng Nabi Adam kitu keneh Kangjeng Nabi urang teu bisa sembarangan sahabat kuari mah urang moal bisa wukuf didinya paling ge sebelum hari wukuf urang keliling heula oh ieu tempat Kangjeng Nabi wukuf teh turun tina tugu naik ti dia saeutik ayalah didinya batu didinya jadi lain di luhur pisan handap Jabal Rahmah mah kuari dia setiap nu ka ditu pasti ka Jabal Rahmah turun ke handap aya onta dirarangkean dipoto cepet dibawa ke Indonesia inilah aku sedang di Arafah kedangan ya Allah cukup dicatat ku malaikat hayang dicatat ku fotografer Masya Allah diabadikan di sorga nama geus dihapus lantarannya na ria di dunia nama aya kene we di Gunung Arfah aduh Gusti ngeri tapi ulah sieun ku kitu tetep bae ka Mekah bae urusan Allah tah mah nah iyalah Gunung Arfah kakarak duaan jelema karak duaan moal aya pasini tanah tah atungan duaan Allah satu jang maneh kabeh moal aya kuari pasini soteh di kota pasini sameter ge datang ka sidang-sidangan di Jakarta mah sameter setengah meter ke datang ka sidang di lembur ge kuari mah lantaran kitu pagerna pager ngalah ka ditu 20 cm ribut luar biasa baheula Kangjeng Nabi Adam mah duaan eueuh nu ribut lega jasa terus tidinya anakan Kangjeng Nabi Siti Hawa teh dua sajodoh abeh tereh sajodoh ngan cara kawina di kitu silang adina kawin ka tetehna nu tetehna engke nu kakana kawin ka adina set panjanglah dongengna di surat Baqarah duku kurang geus kaliwat iraha cenah kiai atuh emang otak sia mah kos kitu aju pohoan deui bae geus kaliwat pan surat Baqarah teh kebe balik deui mun panjang umur sia tapi aya mah panjang bae meureun aduh parawan we ngaji teh tuh gitulah eta lah Gunung Arafah eta mah geus hese nyaritakeun keagungan Gunung Arafah mah setiap jelema nu wukuf di dinya geus aya jaminan sorga ya Allah ya Rabbi pokona mah saha jelema nu wukuf di padang Arafah tah deuk babacaan deuk diuk bae deuk lelempangan deuk lempang bae pokona mah deuk ngobrol bae ge asal pas wukuf di padang Arafah nyana niat wukuf geus dosa kabeh diampura eta mah geus diampura we ulah loba omong kita kumulia-mulia na Arfah ulah loba omong yang ulah sudon pokoknya sia dek HS bae ge cak urang dieu HS ge cak urang itu mah sepatan mengees bae diampura bae teh kudu babacaan asal diuk geus cak Allah teh geus diampura bae tah mah geus ulah loba omong yang ulah sudon masyaallah eta moal agung Arfah teh atuh lamun teu kitu mah ai kitu mah kudu husu kudu babacaan kudu taqarrub jasa ka Allah atuh tah teh kudu di Gunung Arfah tah di Gunung Karang ge jadi tah di Gunung Karang ge jadi ieu mah kumulyana Gunung Arfah jelema ngobrol bae ngarokok geus di dinya geus ngadu bako geus di dinya dihampura bae brak haju ka ditu urang ngadu rokok deui ieu keur carita keagungan Arafah keur carita keagungan atuh moal disebut agung ai kudu husuan mah nu teu husu ge asal wukuf di Arafah hampura beres geus yakinkeun eta kos kitu geus agungna Arafah ieu tempat lain sambarangan hiji eta jeung sajabah-sajabahna sajabati Arafah ya Musdalifah ya Mina terus ya Masjidil Haram urang menyaritakeun Masjid Haram mana masjid anu sarakaat dibayar 100.000 rakaat mana negara numun sodako saperak dibayar 100.000 perak mana negara
jeung tempat nu lamun urang maca tasbih hiji dibayar 100.000. Mana negara jeung tempat mun urang saquran tamat dibayarna 100.000 Quran. Ya Allah ya Rabbi. Moal aya min ayyi baladin kana, mana negara anu lamun dilaksanakeun ibadah sahiji dibayar 100.000 moal aya kecuali Masjidil Haram. Mantak waduh nu ka Mekah salat na loba jasa. Balik di Mekah geus teu saralat. Lantaran geus loba jasa cek. Gusti Allah. Lain kos kitu nyaritakeun agungna haram. Agungna naon kitu ngaranna tempat naon sababna? Lantaran di Masjidil Haram aya Baitullah. Cek Kangjeng Nabi innaki la khairu ardillah sanjana anjeun wahai tanah haram pangmulyana bumi Allah. Laula anni ukhrajtu min kilamun kaula teu diusir ti anjeun ku urang-urang Mekah lamah kharajtu kaula ge moal kaluar. Cinta kaula ka anjeun luar biasa, deudeuh kaula ka anjeun luar biasa. Lima ya Rasulullah ya Muhammad lantaran aya Baitullah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana Quran sama panu ngajelaskeun. Inna awwala baitin pangheulana bangunan wudi'a lin-nas anu diparantikeun pikeun manusia lalladzi bi Bakkah niscaya nu aya di Bakkah. Baitullah ngaranna bahasana Mekah Bakkah haram eta keneh. Lalladzi bi Bakkah mubarakan pinuh kabarokahan Mekah mah beh luar biasa. Khususna keur urang Mekah, umumna keur balerea. Wah, hese nyaritakeun keberkahan Mekah mah. Unggal poe nu berkunjung ka ditu masuk ke cerita keberkahan dunia. Nu jualan tasbih bisa kabeli baby band, bisa kabeli Lexus, bisa kabeli imah. Urang Mekah teh jualan sunan susur bae jualan susur mubarak di cerita duniana. Keur cerita akhiratna Masya Allah. Di samping eta wa hudan lil alamin. Dituduh pikeun manusia, petunjuk pikeun manusia sebab Baitullah eta adalah pusar dunia. Lamun hayang nyaho pusarna dunia adalah Baitullah. Mun teu percaya ukur cek ahli palak mah. Ukur coba ge ka kaler kawetan ka kidul ka kulon bakal akur bae eta. Bantak aya dina ilmu palak. Mun urang salat di pelebah muqabalah jeung Baitullah tadi dia ye. Pan ieu buleud cek ahli palak mah. Buleud dunia teh bumi teh buleud. Baitullah di dieu urang salat di belah dieu tak dek nyang hareup ka mamana gelos. Lantaran ka dieu akur ka dieu akur ka ditu akur ka dieu akur. Mun bisa mah yuk urang ukur bebarengan yuk. Gitulah cek ahli palak. Ialah wahudan lil alamin. Wa man dakhalahu kana amina. Sahaja lemah nu asup ka dinya aman dunia akhirat. Baheula malamun aya jelema di udag-udag asar sup ka Baitullah aman. Baheula malamun turis di udag-udag asup ka Baitullah aman. Fihi ayatum bayyinat. Di Baitullah aya tanda anu jelas. Naon? Maqamu Ibrahim, aya maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim teh lain kuburan Kangjeng Nabi Ibrahim tapi tapak tangan, tapak kaki Kangjeng Nabi Ibrahim. Urut naon? Urut esteger. Ketika Kangjeng Nabi Ibrahim dititah ngabangun Baitullah, dikenekan ku putrana Kangjeng Nabi Ismail. Ketika geus teu katotor ku leungeun, maka Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot batu dipake esteger. Ngan esteger eta mesinan naon bisa naik sorangan. Bisa naik sorangan ngeng ka dieu. Engke lamun deuk jokot adu ka handap turun ka handap. Lamun ka belah ditu muter ka dieu. Waduh, urang lamun boga kos kitu mantep jasa. Eta batu esteger dari simpang sorangan. Ilah mukjizat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Bagi nu geus ka Mekah bakal ningali aya tapak suku tapak dampal. Padahal mah emaknya ka batu bisa nyeglok kitu jamoal. Kuduna mah lumun nyeglok mah paling ge ka naon gitu garana ka endut, endut. Lempung ka karek ieu mah batu tapi aya tapak. Geus sabaraha kali bahkan 10 kali eta dek didoser moal bisa. Setelah didoser di zaman Raja Pahat paeh nu ngadoser. Didoser deui bulan kemudian potong doserna paeh deui. Didoser deui maksudna neuk ngahalangan emang urang Arab kitu teu percaya kana ditinggal
begitu di doser potong paeh geus sabaraha puluh tate nu paeh teh teu bisa datang ka kuari tetep diamankeun ngan berusaha dek dibongkar bae ku Raja Pahat tapi teu bisa bae sebab naon Quran teh mah mun eueuh eta Quran berarti eueuh lamun eta datang ka bisa didoser eueuh berarti makom Ibrahim teh urang mun maca eta kumaha fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim di Baitullah teh aya tanda nu jelas dalil anu nyata yakni makom Ibrahim urang ka ditu mana makom Ibrahim mata teu bisa didoser tah mah lantaran Al-Qur'an nu ngajelaskeun pararaeh bae tuh iyalah tempatnya ta'zumu biqadri ma yaqau fiha min at-ta'at ka Jabal Arfa wal Masjidit Tsalasah hiji Masjid Haram 100.000 dibayarna Masjid Madinah 500.000 Masjidil Aqsa 100.000 100 tak etalah masjid-masjid nu tilu nu mantak kitu salian ti masjid eta mah biasa-biasa tapi lain berarti biasa teu boga nilai tetep bae boga nilai ikir carita wawadahan ya ne gunung anu hiji Arfah di samping anu opat Jabal Abi Qubais dongengna panjang Jabal Abi Qubais Jabal Nur Jabal Sur Jabal Kurban eta ge patula patali jeung para nabi kemudian Masjid anu tilu Haram Madinah kemudian Aqsa sumal Masajidil Baqiyah wa Zawaya wa Khalawatil Auliya jeung paranti khalwah para wali teh di hiji tempatnya nama ulah kajamah ku jelema khusus yang dirina bae seolah-olah pepegatan jeung dunia jeung makhluk boga tempat khusus bae paranti takarrub tadarruj jeung Gusti zikir ka Gusti etalah tempat khalwah ngaran ai urang mah tempat khalwah teh jeung jahe ulah kanyahoan ku sasaha boga di puncak hiji di Cianjur hiji di Bandung hiji di samping nu di imah ge khusus make AC lengkap teu meunang teu nu kolot ge teu meunang nyaho teh mah ieu gudang belah ditu aya kamaran saeutik deui eta mah urang mah kos kitu khalwahna jeung memek bae teu eureun-eureun ya Allah ya Rabbi mah Allah jeung Allah jeung kos kitu mah dulu barang bau teh mah tuh ya Allah ya Rabbi nah iyalah lamun eta ku urang terus dipake ibadah mulia ulah eta kamar urang di imah urang aya sabaraha kamar dikhususkeun bae paranti ibadah ka Gusti Allah coba ge lain deui karasana asup ka kamar itu asup ka kamar ieu asup nu paranti urang ibadah lain deui rada muringkak bulu ya engke ge sok aya bae tah kutrek-ketrek beda lamun urang sering udang peuting di kamar eta dikhususkeun coba ge urang keur hes ye urang biasa udang jam 2 atau setengah 3 tetep bae engke aya nu ngusapan ih naon ieu tiis mah mah ulah dikira eta teh hadam-hadam urang maca sholawat aya hadaman urang maca Quran aya hadaman urang maca tasbih aya hadaman asal eta kamar khusus paranti ibadah bae lamun deuk bae asup pamajikan urang ka dinya aju sataranjang cek malaikat lain deui pemandangannya waduh jadi rusak ieu cek malaikat lain deui bae kada kudu boga kamar khusus mantak Kangjeng Nabi ka Jabal Nur khusus lamun Syekh Abdul Muhyi pamijahan ka guha lamun Syekh Jafar Shadiq ka Gunung Haruman terus boga tempat kholwat tersendiri eta teh makin dipakai ibadah makin mulia makin letak ieu keur carita tempat nah di imah urang ge mantak naon lantaran waktuna zuhur wallahu a'lam.